Lamun deket kuang didangor si goblok. Untung jauh. Muni mumul eleh ngomong teh setan. Yang tebatan eleh ngomong leuwih ade ngajual imah aing mah. Paingan ngontrak wae atuh teh. Aya naon ieu teh Gusti? Ieu. Pangna dikumpulkeun daya perlu. Nya ya perlu karena dikumpulkeun nu perlu mah. Ngarariung eta perlu. Micenan waktunya pasti ngariung bagaimana ya perlu nah meureuna manya ngariung wae meureunan da wae nyemanana Gusti nu agung geus antep sia teh mah da lamun dia beuki maceu keula Gusti abi mah hayang ngadek ka situ teh sia mah hayang ngadek aing mah hayang ngabom mah sia teh goblok coba itu abina teuing bisi aing ngamuk ngamukna kumaha anjing sia teh ngomong jeung keong gitu sih teh bade naon kieu ye pangna dikumpulkeun teh kaula mangul utusan ratu ngeman amanat raja bade naon nyaeta urang init ka nagara Amarta bade naon wireh nagara Amarta teges ngahina ka nagara urang. Uluh. Ngahina naon? Pokona ngahina we. Nepi ka raja urang kasinggung nagara kasinggung. Nu mawi kitu urang salarea ayeuna urang init ka nagara Amarta urang serang nagara Amarta. Walah. Doh ampun. Geningan rek perang itu doh ampun. Ya, anjir perang anjir. Aing mah kana perang marasiap lah aing mah perang mah bikin ka abdi Gusti tenang. Siapa yang gaya abdi mah tenang. Semangat abdi mah kana perang malah tuh manteng kamari jeung pamajikan geus perang aing mah. Perang di mana goblok? Apa kok nama perang aing mah sakola baheula jurusan tawuran aing mah. Jurusan tawuran yang jurusan demo aing mah. Jadi urang teh pada perang, bener. Oh saya mangga siapkeun pasukan, mangga hayo pada lumampah urang init ka nagara Amarta, urang serang nagara Amarta saya mangga init saya mangga. Mun aing manjing minggir saeutik mah tuh manehna nu ngadupa ka aing manehna nu ngamek woi goblok sama rawas naon eta teh dunungan blegug nyaho aing oge nah atuh sia kadunungan teh mik sampelak dengekeun ku sia goblok eta jeung kasar deui dunungan wani nah hari dunungan salah rek diantep nah hari pamimpin salah rek diantep manehna nu ngadupa ka aing manehna nu ngamek nah ieu hukum teh gunana keur leutik wungkul nah hukum teh gunana keur sangsara wungkul ya eta ai bangsat hayam diduruk bangsat motor dipaehan ai bangsat duit negara dirantap anjing sia aya kitu lah eta teh tong dikaprokan aing balen capati ye si belegug we naon eta teh ngadukung belegug hah eta teh ngadukung tararayang teuing belegug sia mah batur mah ayeuna ngahajan ngan dukungan hayang jadi kepala daerah teu hayang jadi kepala daerah tararayang teuing bodoh sia mah sia nu bodoh nah dengekeun ku sia lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah pek pikir ku sia naon reksa nu milihna ka aing tong boro-boro jadi kepala daerah baheula we aing nyalonkeun jadi RT di kampung aing pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing aya ge nu milih nu gelo ka aing mah mina-mina teuing lamun babaturan urang teh Bapak Dustam caleg Gerindra tadi dapil 2 nomor dapil 4 nomor 2 eta didukung ku aing
Eta teh putra daerah babaturan aing teh. Bapak Rustam teh. Eta teh. Heeh. Waduh. Ai mana teh ngadukung? Nya, oh atuh aing mah bebeakan aing ngadukung ge. Rek milih. Nya moal aing orang Bandung. Bener. Kami serangan aing ngadukung. Sok. Ini. Ayo. Ayo. Ngalet ngengkei ngabanalet kemat-kemat nyatang pinang aletan saking negara pian Tipura. Ayo batur. Gumelar di pawenangan, kadangnya jadi pantrangan, ulanya anak awan, sabab Dewi di pangeran, ulanya anak awan, sabab Orang kamandi Widi pangeran. yang borolog yang ngabur. Ngetret deh itu pada waktu itu. Di kanan Dara mang sadayana. Aya pangesto. Nuhun ari dara mang. Nu bisa lira kumaha. Ulu. Bade angkat ke mana ya? Hah? Bade angkat ke mana? Reka negara Amarta. Wah, dupi maksudna naon? Rek diserang ku aing negara Amarta tuman. Ngahina ke negara aing teh si bangsat. Oh gitu? Nya. Ulu. Di lapangan bola Dempel Indah ieu teh nya. Semohon pula. Desa Pananggapan, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Ku apukana pemerintahan Desa Pananggapan anu disesepuhan ku Bapak Kades Haji Sangwar SPD kali Ibu Hajah Syariah gawe bareng sarem FKPP Ganas anu disesepuhan ku pangresa Bapak Dokter Haji Eka Setiawan. Eta teh bager pisan teh dulu. Bapak Johan Hendradri Ketua Umum, Bapak Insinyur Santobri punten. Ginararaga milangkala hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-78 Dirgahayu Indonesia. Oge milangkala Desa Pananggapan anu ke-86 Dirgahayu Pananggapan. Luar biasa bagja. Satu kasumpingan Bapak Camat, alhamdulillah. Atu Bapak Hadi Saputra SKPNS Ketua Panitia LPM aya. Bapak Sekdes Prapto Triongko aya. Bapak Warsudin BPD aya. Atu Bapak Haji Miharto, Bapak Kusna HS, Bapak Yaksa mantan Kades oge Araraya, Bapak Samarudin Bendahara Umum,
Bapak Haji Sarno Erianto kali Bapak Julfiter objek wisata Pasir Gibug Om Kapara Dusun Desa Panangapan atau Bapak Babin Mas Babin Syah Desa Panangapan aya Bapak Dustam aya bakal caleg dapil opat nomor 2 alhamdulillah di Partai Gerindra nuhun Bapak Dustam dinoakeun cing kabiruyungan Kang Edi ti Cikaduwetan Kang Dado ti Cibinong aya alhamdulillah atuh dulur-dulur sararumpingnya atuh Bapak Ruswan Eskep NS Bapak Carsad SPD Bapak Kaswad anggota BPD anggota LPM Bapak Cahyono Bapak Tuswani Bapak Yakub Bapak Ruhyanto Bapak Jaka Priontro Bapak Risyana Ibu tema Ibu Isti Lupiani jajaran panitia Ari apana eka Sumurwiru aya kaleresan Bapak Kadus Banjaran oge Sumping Pak Ulis Sukasari sareng Ibu Ulisna pada angkat umroh mudah-mudahan cing salamet lancar oge mabrur Ibu Ulis atau Bapak Guru Haji Ayan Minu Haji Aya Bapak Guru Taslim Karawang Bapak Hendra TB Yuda Jaya Cipajang aya alhamdulillah atau ti pamiarta wayang golek Baraya Bargawa Garokgek Purwakarta aya wah ti Purwakarta ge kadieu luar biasa hebat Baraya Bargawa Garokgek salut angkat jempol Kang Dede Sopian Cikarang pasukan balik subuh Mang Widi Sugara RT Gugun Bos Embing Mang Rahmat Mang Kesa Mang Enang Mang Paud Kang Rido RT Wasmat Wadarkim Kang Engkus Dani Kepo Tony Pramadita Waana Tarikolot aya Bos Dani Kolam kasadayana penonton desa anu aya di ieu wewengkon acan khusus eta mah atuh teh Lebak Wangi ieu pangaresana ieu lanceuk uing ieu lanceuk ongko guru ongko Bapak Dr. Haji Ayub Ustad Ayub aya di dieu nuhun Pak Ustad ngebimbing wae uing bagja ieu teh siswa anak angkat Abah almarhum itu Bapak Ustad Ayub teh lanceuk uing we ieu mah dengan biasana pan lamun lanceuk teh barang bere ieu mah yang dibere wae atuh Wajabrik Pamaman Cirebon aya alhamdulillah Maman RRI oh bagja alhamdulillah loba dulur di dieu teh loba baraya bagja mudah-mudahan urang Panangapan cing balaleunghar didoakeun nya dina hari nilangkala Panangapan teh awit anu kangwan maksad Bapak kubuna Bapak Kades Bapak Haji Sangwar cing panjang Yuswa didoakeun cing panjang jabatanana oge kapangarsa Bapak Dr. Haji Eka Setiawan nuhun kana jamuanana anjeunna teh nu eta rumah sakit Dela Asipa teh nya mudah-mudahan cing langkung majeng cing langkung seueur fasilitasna ieu Dela Asipa rumah sakit malahan ayeuna mah di rumah sakit Dela Asipa aya ortopedi apa sih lain ortopedi lain gitu nyaho ortopedi teh bedah tulang nya teu kudu kanu tebih ayeuna mah lain ngadoakeun nya da jelema mah gering jeung cager pamiaya
anu masalah tulang makainya we ka dokter Asipa aya ortopedi bisa ya tulang kumaha we teman tulang taleng tulang tulung ada bageri bapak dokter na bagja nuhun pak dokter di doakeun cimpanjang Yuswa aja Pang Memet Cirebon oge aya bagja kumanti mana ti meni ieu dulur-dulur mudah-mudahan ti awit anu kawan maksud Bapak Kadesna para panitia sadayana para anggotana oge urang pananggapan sadayana oge nu nongton nu ditongton nu icalan sadana kum teu diwiji-wiji sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagiannya tadi kamari geus 17-an dulu. Pandayagan ge kamari puh. Ngilu pertandingan. Ngareah-reah. Rupa-rupa kegiatan 17-an teh nya aya nu anyar namanya pertandingan ku keruk ngasupkeun eta ngait tina sirah eta nu lucu baduh goblok teh panayakan jiga manuk kabeh hayu panjang keneh lalakon teh ieu teh disuhungkeun ku panitia ieu teh lalakon teh nya awas semangat kurang berjuang rela tarung korban jiwa cengklak aji Lekanan paring raya kuat nendang liwat nendang lain-lain daun awi bareng di taweran lain-lain bagja diri baca dengan di bageran kumapa payunganana sangkan ulah kahujanan kumaha nulunganana sangkan ulah seni hati-hati Bapak Hadi Saputra tangtu hasil naging bukti seni sing jadi hati kantong tunan jadi tungtunan geningan Bapak Doktor Haji Eka Setiawan jadi ayah banyak seni mustika ning ati AS Uman Barat nu halimpuh nusuk kalpu
Kades ngaji sangwan haleng ngajak berjuang Cai kopi. di piring sarining gending hudang rasa asih ka seni pribadi miara budaya bangsa miara apa naik ka sumur wiru budaya bangsa bakti ke negeriku seni tong mang mama Pak Emet RRI Cirebon tong mang mang kumohon tong mang mang kumohon cewang pangwangunan anu disorang Kang Maman RRI Cirebon pangwangunan nu Sasambat dari lumengis Bapak Dokter Ustad Ayu Banu Bagen Murubut hujana citangis Pak Kades anu Bagen diri dinaika nyeri salira sulaya janji mana Bapak Ruhyanto Bapak Jaka desang kaya kasih Bapak Jaka Prantoro putih gaya kanya Ibu Risyanga Raya harga tisalira Ibu Siti Lutfiani Estu Garing Arjendiri Bapak Ruswan Bapak Starasad Bapak Kaswan Bapak Cahyono Bapak Tuswandi Bapak Yakub Boyong Tepang sareng Bapak Hadi Saputra LPM anu bager Bapak Sekdes Kapayunan sing deket Bapak Warasudin Bapak BPD Bapak Muharato Bapak Tuswa HS nyagakeun hiburanana Kang Maman RI anu bager Bapak Memed anu bager RRI anu bager kapayunan bayar laguna petingnya Pak Memed deui kuring tepung jeung ruasi Pak Med RRI atur nuhun silih simbah Bapak anak Eka Sumur Wiru katresna nepung dede Bapak anak Eka anu bager apa anak Eka Sumur Wiru bari netep apa anak Eka deui dina lolong kerangna kitu apa anak Eka deui urang sawang apa anak Eka deui anu bager lalang se anu rek deket apa naeka penting ya apa naeka hatur nuhun pulang teh nyangan deui ngagupayan bapak-bapak hatur nuhun anu balager katresna nepung ka dede Bapak Julfiter anu bager ari netep dina lolong gerangna kitu Pak Haji Sarano Pasir Gibuk Bapak Samarudin anu Bandung Bapak Kusna nyanggakeun hiburan
Rustam aduh abang penting ya Pak Rustam deui pulang teh nyangan deui Pak Rustam deui calon dewan abihan deui nu geus lawas harita jang dipasin ieu kapayunana sadayana atur nuhun Bapak Adi Saputra Bapak Sekdes Pak Warsudin Bapak Haji Harto Bapak Tuswa HS Bapak Kusna Bapak Samarudin Bandung Bapak Sarno anu bager oyong tepang wa ano tarikolo bulan madu Pak Haji Hasep Junaedi nuti lemka bawa peting bos Fajar bos Arifin cinta tresna bapak-bapak panitia nuti wale merejang jigeni atau selawas biasido gerak wangi Dokter Ustad Ayu Rek Sumara Bapak Dokter Haji Eka Kapanutan nugas resmi Pak Hendra Yuda Jaya Cipanja bulan madu nu tilamka bawa peting Pak Ulis Bu Ulis cinta wawangi Kang Maman deui RR anu batur Rek Sumera Ibu Isti Lutfiani kapanutan nu geus resmi penting ieu aya Noah anu bager kuring tepung jeung nu asin Sili Simbang Bapakku Kertasari katresna nepung kedede geni atau selawas bos Fajar Rahajaya bos Baun katresna anu geus nyanding Rek Sumera kapanutan nugas resmi gedong dhuwur kali samung pakulingan ya sepi pepetetan sami murad samia murad baling jeruk
manis Bangus lampahe punyaletan saking negara pian Tipura anu ngaletkeun teuing banalet kemat-kematnya tang Pinang sikep tansir gada binitan rasa panah limpung maksud bade nyerang negara Amarata sajajalan iyah-iyahan kayanana sakilathan sakatigas kumangsa kacarios di negara Amarta nyata di kampung anu nyingkur sisi gunung tatelah kampung Tumaritis desa Nagorowong panganyrekanana Kisabda Palon Lurah Semar Kudapawana anu kiwari keluarga Semar teh nu jerengating penggalih nuju sedih prihatin umargi anu tadi nama kulawarga Semar teh pada ngahormat pada ngajen nanging kiwari kulawarga Semar teh dipikageuleuh hampir ku sakabeh di ieu Tumaritis malahan aya wae tatangga anu ngadak-adak pinah alim saampar sareng Semar Badranaya aya pikir saeunaun Purwasali Umar ge kalakuan salah saurang putra na ieu Semar Badranaya nyata dawala anu tadina dawala teh estuning jadi jalma anu someah ramah tamah malahan tiasa disebat tawadhu nanging ayeuna dawala ungah adat jadi tekaopan tepayaan gampang kasinggung kitu kayaanana malahan lamun kasinggung teh sok ngamuk di Tumaritis atuh seueur tatangga anu karugian ku ieu dawala ieu Semar Badranaya bingung teu manghitung-hitung susah taya sudana atuh maksud kiwari ieu dawala bade ditalek naon pangna jadi ungah adat Semar Badranaya leungitkeun dawala anu baheula margi kiwari dawala jadi ungah adat ya asa dipopokan kokotor dewek ku si dawala teh lucu teuing naon kasalahan dewek si dawala jadi amuk-amukan deui di kampung teh leujang murang maring teu pupuguh loba tatangga anu karugian teh lucu rupa-rupa karugianna mah aya kebon diamuk aya balong dibedah-bedahkeun teuing naon kahayang anak kaing leujang ma Kakang Semar ka dieu geulis bojo mah mangga kaula nu sedih dai nyak srak tama sumarama daya obat dekar pale malang urek kula Eling mangka eling ruming ka di bumi oh ya anak kaya Jarama wawayangan baik Jagab daya pangawasa
lamun kasasaranya lampah nafsu maka kadung Ucu kumaha wa saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok mineng kabanungan delu Ucu kumaha teh wa sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teu reureuh-reureuh angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan semoga wa saperti anu karanapan ku Uwa Kiwari Ucu na kumaha teh wa lain agul ku payung butut kumaha sok wa ulah warga Uwa teh baheula mah dipika hormat doh daleres pada ngajen semoga tapi Kiwari tinggal waasna deuleu Ucu na kumaha ayeuna wa gara-gara kalakuan anak Uwa si Dawala doh loba tatangga anu ngadang-adak pinat itu maritis na kunaon akangna wa gampang kasinggung sok ngamuk di kampung oh kitu wa tapi parandenek itu Ucu kumaha wa kangaranan kolot kanu jadi anak eueuh dunya kinasihan leres gedenya aku gedena letiknya aku letikna semoga bagernya aku bagerna baungnya aku bedegongna eta sepuh Uwa moal bating nyalahkeun nu jadi budak doh bisi meureun Uwa teh jadi kolot teh can bisa mamatahan nu jadi anak teh Ucu doh atawa can jadi contoh nu bener pikeun budak Ucu doh dai budak mah kadang-kadang kumaha kolotna semoga ma bojo bapak ka dieu geulis mah ayo pulang Setra wening taman hate kaya daya mangtung asih nu kacipta mangsa tepan nu nemongan mangsa anggar samping songket nu karela sama kapehatur kau nyopan jenengan Kakang Semar kedaku maha Kakang Semar kayaan Dawala teuing mah nya urang talep ke naon kahayang si Dawala ayeuna deuleu mah mangga tuh Kakang Semar mangga geratanya yang bulan wa ka dieu Kakang si laing kitu Ucu sae si Astra jinga ka dieu deul sae mangga wa akal bulan itu disaur ku bapak yang naon akal lamun lain ka di sorangan aing geus dordar palasia gede deuleu euy na kumaha teh ari akal eta si Dawala jadi rada ebel jadi ungah adat si Dawala dulu ka aing wani-wani nyarekan malah kamari mah maledog ka aing ku boboko na kunaon cenah akal heuh nyata teuing doh da gampang ngamuk gampang ngamak si Dawala jadi kasinggungan deuleu jelemaana leu euy mata kitu mata kadek si laing leu kumaha akal ulah wani-wani ka si Dawala ayeuna mah nanya naon acan ieu mah euy heeh teuing kunaon adi aing jadi kieu dulu aya alasanana meureun nyata teuing engke teh nyaho itu le kebenaran bapak ieu rek nalek cenah ka si Dawala hayang nyaho aing dulu heeh sae sok itu akal pada mikeun semaka pihatur Pak ditarima aja kumaha wae Pak si Dawala jadi kieu urang talengja urang tanya nu bener ku dewek ayeuna da kawajiban delek pada ma punten pu Adi mah nah
daku mama dihampura jang dihampura ngariweuhkeun ka emak sia naos emak inung sampeuraan ku abdi parantos di aku inung lahir batin karasa kumaha jang karasa mana sidawala duka atuh mah kumaha ieu bapa salaku bapana punten Pak naon tatangga loba nu menta rugi gara-gara sidawala ngamuk kamari mah bapak kades Haji Sangwar menta rugi ka abdi naon tangka sampeuna diawut-awut ku sidawala mangkaning kakaracem sok bayangkeun ku bapak teu aya hayam beak kusaha ku sidawala dulu itu teu aya meri beak kusaha ku sidawala ai teu aya entong beak kusaha ku sidawala ai teu aya nog beak kusaha ku abdi teh mah da kabeuki abdi da di Brebes mah pasti aya nog jeung bawang biasana eta mah biasana nya lamun teu biasa mah nya biasakeun atuh lain naon balik di Brebes sok ditanyakeun ku Pun Bojo balik di Brebes mawa nog asin mah percayaan pamajikan aing teh berarti geus di Brebes eta geus teu mawa naon sangka aing ka mana we meureun matak paku biasakeun nog asin mah kudu aya kadieu ka sidawala cilewek itu duka di mana pangeteangan hayo teang tong papolotot atuh isi setruk sok teang siapa lah wala naon teuing Pak aya di mana maneh wala iya di kolong geus di kolong berenangan receh saur bapak ka dieu bapana teh ka kolong coba padangukeun ka Pak yang ka dieu jang ka dieu anak yang anak majang dawala salaresna ieu waktu anu ditunggu-tunggu ti kapungkur di daguan ti baheula di antosan ti Bareto palai ditalek ku ieu Semar Badranaya waktuna aing ayeuna rek balakap kamaksudan aing rupina anjeun ngaraos semakap ya hatur buya tuh ka bapak nyebut buaya lain buaya goblok buya sia teh hejang ditarima kunaon selenge jang ke sakedapa semakape hatur mah ditampi jang kunaon ke sakedap mah ke sakedap kaing moal teu sudi goblok ya siapa kitu kalanceuk teh lain kitu-kitu lamun didinya nya kanu jadi adi tong nyen peomongan kanu jadi adi segala rupa teh laporan ka kolot segala rupa laporan ka kolot kabina-bina teh aduan saya teh belgug kabina-bina teh majarkeun sia diteungeu ku aing iras aing deungeu ka sia kabina-bina teh ngajurumuskeun sia ka batur teh jadi riweuh sasararea kabina-bina teh make polo sia teh naon sia juga makan naon sia teh aing jalan cek sia belenggu moal aya adi lamun eueuh lanceuk sia oge moal disebut lanceuk lamun eueuh adi sia mah kitu wae kan lanceuk teh goblok sih kabina mah geus jang geus jang ira walada geus
ngelehan nu gede ngelehan cicing buka adi teh kapelak gitu kak itu goblok itu kebebina teh ngas cicing atos Kakang Semar tonggo korowokan wae panutan isin ku tatangga Kakang Semar nyanyi maknya can kabat kaburu tama sedang sari mamanisna cantang tu ka sorang deui Langit kuring langit dikamanakeun Makadus Banjara gencang herang cikah uripan di leuwih sifat tahunna direka napapan nuwun ngan karingan langit kuring langit dongeng indah katumbirit keranci langit nu asri widadari turunan sud dikahiyang Gusti rumasa diri gagap ngagadahan alam indah kagungan Gusti Doni Adamu Iman Gusti kiwari gunung Pulisti nu tinggal janjit ampun Gusti ampun Semar ya winangun semarak kuncung dan Semar ya winangun semarak kuncung pakuningalan
bentar Kang Putra iya Kang Putra Sukaseri muncan panggih jati diri tah kadenge meureun ku si lain yang ulah waka Sukaseri lamun can panggih jeung jati diri tapi di mana geus panggih jeung jati diri bakal seuri dina sanubari tah ieu teh aya nu patula jeung patalina jeung kajadian si lain sumuhun Pak tah si lain teh ayeuna teh keur leungiteun jati diri jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya orayan di baleuli datang oranyaan di teungeulan sumuhun Pak dewek muarek nanyakeun ngabahas kalakuan si lain nu geus-geus meureunnan matak si lain di gingsir lingih ku dewek datang teh meureunnan aya maksud hade ngan dewek teh bapa status dewek teh bapa burung palung bodo gelo dewek teh bapa si lain sumuhun dewek teh kudu apa kana kalakuan anakna modeki anu geus ngaresahkeun masyarakat ngandengekeun hakim geus netepkeun sagala rupa kajadian moal jadi tanpa sabab moal aya haseup lamun eueuh seuneu cik nu matak si lain jadi kieu teh naon jang kasang tukang nasi lain jadi kieu teh da dewek teh bapa si lain lamun aya kakeheul ka aing ngomong lamun aya kahayang patmen tergeram menta ka dewek anu kadada nu kaduga ku dewek dilaksanakeun lamun teu wayahna da kayaan dewek saperti ieu bisi si lain hayang motor Vespa cicing bisi hayang dogasin tenang kete pakubu meureun eta ge kieu ieu teh Pak nanging sate acana jisim abdi hapunten tina samudaya kalepatan da ieu teh sabenerna mah waktu anu ditunggu-tunggu ti kapungkur di dagoan ti baheula di antosan ti baheula di anti-anti ti bihari nu mawi abdi kieu teh salaresna mah hoyong ditalek ku bapa dulu itu atuh naha si lain ngomong nah da izin Pak abdi bisi disebut amon sorangan ai kieu mah jisim abdi ditaros ku bapa jisim abdi teh bakal laluasa jisim abdi ngabolekeurkeun atawa nemrakeun pamaksa dan jisim abdi ka bapa naon sate acana punten bapa abdi dihampura aja pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana dihampura ku dewek jang ya punten kumaha jang aing kae kakak mah tenang we kae geus hase kasal kene aing ka teh kasal naon ye lamun jahil aing rek ngising di baledong di balong situ kumaha jadi ngarempo deui bina-bina teuing gas naon jang kieu ieu teh Pak kunaon si dawala jadi kieu teh salaresna ieu kajadian teh tos lami geus lila sumuhun ti iraha upami telepat mah ratusan tahun atanapi ratus ribuan tahun anu kapengker ribuan tahun anu katukang sumuhun malahan tiasa disebat ratusan ribu tahun anu katukang zaman dinosaurus tah seperti eta naon teh
dina mangsa Bapak kapungkur jeung jisim abdi jeung si Kacepot jeung si Gareng nuju ngalalana di dunia ieu nuju apruk-aprukan di alam dunia ieu milarian gesan pidununganeun Bapak hiji mangsa Bapak jeung abdi jeung si Dawala teh rineh di hiji tempat emut keneh dina tangkal kalapa poe Rebo jam 10 beurang jisim abdi jeung Bapak ngobrol si Kacepot mah neangan unur-unur da keur asma harita teh si Gareng mah harita teh keur neangan bawang beureum tuluy Bapak kantos sasauran ka jisim abdi si Dawala jang ayeuna cenah urang teh riripuh maneh hampura silaing dibabawa ku dewek diriripuh ku dewek saur Bapak kapungkur sing sabar jeung tawakal cenah jang da engkege sabenerna mah silaing teh bakal menang bagean ti dewek bagean sumuhun ceuk abdi teh bagean naon Pak sabenerna jang cenah lamun maneh hayang apa dewek teh cenah lain urang dunya saur Bapak kapungkur cekeng teh Bapak urang mana urang berepas lain cenah jang sabenerna mah Bapak teh lain urang dunya lamun si lain hayang apa Bapak teh sabenerna urang sawarga maniloka tuluy malahan Bapak kantos sasauran ye lain urang sawarga wungkul lamun si lain hayang apa rahasia nanaon sawar tong boro urang sawarga sabenerna mah sawarga maniloka teh nu dewek saur Bapak kapungkur ya tong dipercaya deh ulah sawarga nu Bapak menya beas nganyu ngabibita teh kolot teh tuluy tah ti harita dugi ka ayeuna ku si Dawala Bapak didago-dago ku si Dawala si Bapak disaksian nah bener itu Bapak teh urang sawarga jeung bener deh sawarga teh nu Bapak tapi tah yang bukti bener itu sawarga teh nu Bapak naon buktina upami leres ki sawarga nu Bapak naon buktina bere keterangan ke si Dawala geus nyabar-nyabar maneh Pak abdi tah yang keterangan ti Bapak nah cang caya tanda tanya gede abdi nah bener ieu teh Bapak Semar Badrana ya teh urang sawarga maniloka tanggukeun jawab jadi nu ditanyakeun ku saling teh eta sumuhun tunggu masep biasa we tuh dibakbuk cek waing cicing cek aing oge cicing bener jang teu salah omongan dewek tiba heula nepi ka ayeuna sabenerna mah dewek teh urang sawarga malahan cek si laing bieu sawarga teh nu dewek mana buktina dengekeun heula dewek teh boga dulur tilu dewek baheula mah di sawarga ngaran dewek teh Sanghyang Ismaya kadua adi dewek Sitogog alias Sanghyang Antaga katilu Otipati Jagatnata Batara Guru tak eta teh adi dewek kulantaran tugas ti Mahatunggal dewek teh ditugaskeun kadunya jeung Mang Silaing Sitogog tah sawarga maniloka teh dititipkeun ku aing ka adi aing Otipati Jagatnata Raja Tiloka tah Otipati teh eta teh adi aing anu ngageugeud di sawarga teh eta teh adi aing ayeuna jadi Raja Triloka Ari Triloka teh naon Ari Triloka teh hartina Ari Tri teh tilu dupi loka loka teh alam jadi Otipati teh ngarajaan tilu alam
hiji alam mayapada nyata alam sawarga, kadua alam madyapada alam kajinan, katilu alam marcapada anu dicicingan kurang ayeuna dunya teh tak ieu teh aya di bawah kapamimpinan Otipati Jagatnata. Hayang apa masih lain? Oh jadi ya teh Otipati Jagatnata teh ngarajaan tilu alam bener. Jadi alam dunya teh ieu alam marcapada teh di bawah pimpinan Otipati. Oh. Mang si lain eta teh. Upami leres ieu Otipati teh Mang Abdi nyungkeun Widi Sidawala hanyat ka sawarga. Uluh sia. Anjir goblok. Dedengan teh sia ka sawarga. Sumohon. Yeh. Pokoknya ka sawarga sia teh ka panganapan geus sia teh linglung goblok tadi teh. Jauh-jauh sia teh ka itu ka Malahayu. Dek naon sia ka sawarga pokona Widian we upami lares Mang Otipati Jagatnata Raja Triloka Rai Bapak Widian Sidawala hanyat ka sawarga Meriloka. Tobat teuing jang ulah jang geus jadi aturan jang dewek teh tugas di dunya sanajan Otipati adi dewek teu bisa teu bisa si lain init ka sawarga tanpa aya idin dewa. Apaan Otipati Rai Bapak heueuh tapi geus jadi aturan di sawarga Mariloka teu sagawayah urang dunya asup ka sawarga. Atau ngada mah surang sakti di Bapak teu bisa. Sanajan si lain anak dewek tapi tetep teu bisa si lain ka sawarga Mariloka teu bisa. Aya aturanana. Oh, berarti bohong di dalam tong dianggap ya. Gila aing bapain jeung situ teh. Pokona Bapak Widian we. Sia teh. Widian we si lain. Aya aturanana ka sawarga teh teu gawaya sia teh. Heh. Sanajan sia anak aing tapi tetep teu bisa sileng hanyat ka sawarga. Ya upami abdi Bapak teh Widian mah abdi mah ini teh sorangan dulu itu si eta. Yang didagor waing sia mah. Bener-bener teuing. Sia ka sawarga teh gablek naon goblok. Nah makanya gablek naon, boga bakal naon ka sawarga papatok sia. Sabar Kakang Semar sabar. Sabab yakin sia datang ke sawarga Maniloka teh bakal ngalangar aturan. Di mana si lain ngalangar aturan bakal riweuh ka yang sawarga. Gablek naon sia itu. Hatur nuhun Bapak. Naon jo hatur nuhun sia teh? Berarti panginten Bapak mata kitu ge hariwang ka Sidawala. Ya heueuh da sia anak aing. Aing mah teh hariwang dia. Hariwang Bapak bener komo naroskeun bekal naon abdi ka sawarga. Heueuh gablek naon sia ka sawarga teh. Dianggap enteng para dewa ku sia teh. Heh. Gablek naon sia ka sawarga. Nya sakieu we pat abdi mau upami Bapak leres. Hariwang ka jisim abdi Dawala. Sakieu we teh abdi mah bakal ka sawarga mah. Naon punten Bapak. Naon? Leles Bapak. Ayeuna. Tobat. Kakang Semar. Kakang Semar. Ayeuna yang. Pak. Bapak. Leles yang. Wah, nyaho sinetron. Acting. Aing nyaho acting supaya Sidawala dipikisian dua abdi moal udang genut kalau ke hees we ayo udang leles jang weh waduh leles Sidawala dipikisian wae moal nepi ka mamana ge
sieun ku si aing bener-bener teuing urang genut bakal sare we teh kumaha teh bener-bener teuing sok lah da moal sieun aing geus wala ayana leuleus jang kunaon da wala cagerkeun deui bapa maneh da wala damang bapa uluh ayana jang dulu itu akang silaing ayana jang waduh yang dipikasieun si wala ku aing sok lamun bener sia bisa kitu ka aingkeun nu bete ka aingkeun ayo sok ketrukeun pangrisia ka aing karunya waduh lagi nyaho acting berarti cuma bapak we di Widian teh Pak sok jang ulah dicagerkeun deui si goblok mah nya majempet si goblok ye waduh lah beujang lulus emang naon punten aka bener ieu teh sok leuleus cepot uluh belah waduh jang waduh demi Allah leuleus bapak acting nyan genut karasa dawala leuleus aing dawala teu bisa ngutek-ngutekeun curug acan dawala leuleus aing tapi aya nu heuras cagerkeun dawala montong antep teh si goblok cek bapak ulah ketika ngeusan ku aing mau cagerkeun atuh aing mau main dawala aduh teuing aing mau rame dawala apa jangan cager anjeun cepot uluh astagfirullahaladzim Gusti nu agung dawala siap bisa ilmu naon dawala di mana boga ilmu kieu aya we puasa naon sabaraha puasa Ramadan ge batal wae beda-beda teuing diuk Gusti hebat si dawala ini buah-buah kesurupan kunaon si dawala nya percanten Bapak Widian disim abdi kasawarga ya masih lain aja dawek mengindinan teu tengindinan teu ku masih lain we karep si lain ngan dawek marek mere beja we ka si lain da si lain teh warga negara Amarta bebeja heula si lain kadunungan-dunungan si lain di Amarta bisi dedepeun eueuh si lain ka RT pang-pangna ka RW ka lurah minta izin selain kasawarga manilo katejang ma Kakang Semar ayo ma aneh si dawala jadi kieu mah coba ting anak ma dawala anak ma bagja kasep sok doakeun cing salamet kumaha Kakang Semar antosan kaulakan anak doma mak lain doma alah ulah edan maneh anjir kehel eta ilmu euy kasawarga maniloka maneh are akar kilu ya iya dong masa gua di sini aja ya ikut atuh bejana di sawarga mah bawang neungeunah kieu da nah apa ti mana jeung asin heunah pisan tenang aya Pak Kubu palurah nya dok aya peuyeum nama aya ti Bapak Dokter Iwan tadi oge ti Bapak Haji Eka Setiawan aya tadi peuyeum nuhun bagja pisan jeung impusan ongko naon impusan tebager Bapak Dokter Jamal nya naik milu bener da bala euy milu euy tenang da bala ngadukung atuh
tenang dawala. Aing jadi tim sukses maneh. Tenang, tim sukses mah aing tenang dawala. Lamun si laing aya nu nyarek si laing ka sawarga Maniloka aing panghareupna. Si laing bebeja ka RT teu ngijinan disate RT na ku aing. Palurah ku aing dibura. Lamun Pak RT disate. Lamun palurah dikuah ku aing. Lamun Pak RW di kitu we lah pokoknya mah. Bener ya teh, demi Allah tenang aing tim sukses ngan aya syaratna. Naon? Ilmu leuleus tong dikaingkeun deui. Taluk aing ku teh mah dawala taluk, ampun dawala ampun aing. Tong dapake heureuy ka dawe ka ilmu dawala bahaya dawala. Dawala tong heureuy euy. Tong heureuy euy. Moal tenang. Tenang dawala aing jadi tim sukses maneh. Nyin baligo aing ayeuna ye. Dawala ka sawarga Maniloka. Nya aduh aing gereuwas tadi abus ka dia baligo aing gede di hareup. Ya calon bupati mah aing Brebes. Kita bener kata dawala bener aing bakal ngabela maneh tenang dawala. Ayo ka sawarga Maniloka aya nu ngahalangan. Kumaha lamun dunungan di Amarta ngahalangan aing nu ngamukna. Tenang aing. Kumaha lamun juragan Gatot Kaca, ya Gatot Kaca teh hareupan aing teh depa tah. Aya. Teu nyaho Gatot Kaca teh sieun ku aing. Depa hareupan aing mah. Tidak leutik pan Gatot Kaca mah sieun teh ku aing. Tapi kaeuna sieun pangi teh lain naon sieun diinyeum duit ku sia. Ya, tong gitu sih ulah pamali. Ya, maksa pokoknya mah dawala tenang aing bakal jadi tim sukses maneh. Bebeakan aing sia ngabela maneh dawala tenang. Bener aka? Bener. Eta aing dibawa nyarek milu mah